Ayo. Aduh, aduh, aing diantep karunya, aing diajak, aing pusing. Woi, hayo, woi, hayo, woi, aduh, Allahu Akbar. Naon, kakara naon, hayo. Jeung ngarti aing mah ongkoh kudunungan teh dikumpulkeun terek rapat, ongkoh kudunungan teh dikumpulkeun terek badami, tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon, baralik deui. Nah ieu teh baralik terek meuli seblak. Allahu Akbar. Aduh. Tanda seblak deui anjing, baheula tutut ayeuna seblak. Aduh. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi hambamu ini ya Allah dari godaan si goblok ya Allah. Karena hamba telah susah payah ya Allah untuk memberikan keterangan-keterangan yang mufakat ya Allah. Tetapi dia tetap saja noyod ya Allah. Berilah hambamu kekuatan untuk supaya dia melongpong jelinya ya Allah. Urang teh ayeuna teh kini nyatakan negara astina. Nyata maehan anu ngaran Parikesit tata adon ngiceupan jadi kan. Aduh. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah dia bentar ku gelap ya Allah, supaya dia celinya melongpong ya Allah, gelapnya tigigir ya Allah ka dieu. Aduh. Bolu cenia loba mantega, bolu cenani bau tarasi. Lagu naon anjing teh? Bollywood atuh, Bollywood. Bolu cenia loba mantega. Tah kitu merayakan dia tuh. Mun aing bolu cenah loba mantega, sia teh buka gitu. Oke, yang kompak semuanya. Bolu cenah loba mantega. Eta nyir tah dengekeun ku sia. Hebat. Penonton ge tempo tingalikeun. Bolu cenah loba mantega. Dengekeun. Hebat loba pendukungna. Pendukung aing teh atuh rek nyalonkeun RT aing. Bolu cenani bau tarasi. Hangit. Lah goblok hangit teh. Tarasi mah hangit. Heeh. Naon? Mana ditinggali-tingali ngobrol jeung sieu meni akur. Meni romantis. Harmonis. Lain harmonis anjing lieur. Lieur naon? Teu nyambung. Nya heueuh atuh ngobrol jeung sieu mah tong boro-boro maneh, inungna ngagantung maneh. Nah budeg. Teu caker-caker. Sakenting ku arah inungna ngagantung maneh. Ngan untung talina teh pegat. Teu tulus. Hirup deui we da isukna teh syukuran. Kabayang ku sia indungna dititah meuli minyak keur ngagoreng der meuli oli. Bala-bala digoreng ku oli kabayang ku sia. Lain asa kadon hurung. Dititah meuli beas der meuli orea. Atuh sakulawarga teh bari dieu daun. Sarirungan. Dititah meuli rokok der meuli pulpen. Diseungeut teh ku bapana aya rokok rasa mangsi. Kebayang ku sia. Iwa teh aing ngungkul bisa ngobrol jeung sieu mah.
Nah, sabab aing boga carana kumaha tempokeun panona prong bolototkeun mata sia heeh supaya naon meh keungeun tempo geus sia huntu kakerot tah si teh kita gereget kita tah huntu teh gitukeun pengolantana seutik mereka tinggal cakep prong banget tak kusya prong tempo ke atuh ji tempo tu ta prong tempo tempo ta tinggal ta beres cepat sasaran gitu mun bisa neungeuna tong deket teuing nempona tong deket teuing aing ditonyok aing huntu semplak teh gara-gara kitu baheula poho aing kakarenget pieu da sia mah jabati budak teh galak matak di imahna ditulisan awas anjing galak ari anjingna mah bager ngan anjing ieu we nu galak teh si goblok nya teu kajauhan we merongna tah tong kakerot tong capek pro hei naon tuh ya anjing da ditowel acan hei naon Umar kali katung tungala atung ye oh jadi urang teh rek init ka negara Astina nyata Malespati anu ngaranna Parikesit anu rek dijadikeun raja Astina dengekeun ke ieu ala katung jeung Parikesit anu hubunganana anjing teh teuing engge kitu nyaho nah pada dipaehan samelado alama oi dicoe sedikit rasa tikotok tong dilebok sabab eta kumaha beuki mah teu naon rek lebok rek tengan ngabejaan urang mah teh pait sabab uing kungsi ngasaan oh jadi Parikesit eta teh turunan-turunanna Arjuna anu baheula kungsi maehan korohun urang nyaeta Sangkuni dengekeun aduh ieu samelado jeung Sangkuni anu hubunganana teuing kitu nyaho iraha angkatna tahu bulat digoreng 3 bulan ka tukang tong dilebok sabab eta pipanyakiteun sabab lamun maneh ngalebok pipanyakiteun maneh bakal gering beuteung maneh bakal ngurubuk di mana geus ngurubuk bakal mencret di mana mencret jeung utah maneh dibawa ke rumah sakit saat can dibawa ke rumah sakit maneh dibawa ke ambulan kitu ambulan oge lamun aya bensinan lamun bensinan wayahna neangan angkot bus kana angkot dirinya teh maya 2000 ka eta ge bakal dipulangan dinya 1500 kitu padahal 1000 ge bisa ngan imah yang 2000 we mayarna kitu ku sabab eta deket harita teh rumah sakitna di mana asup ka rumah sakit didinya loba perawat salam heula jeung perawat bisi maneh teu wawu dinya perawat aya dulur urang ngaranna Imans didinya teh Imas teh nyaeta bin Ahmad da ai Ahmad eta teh bapana nyaeta ngaranna Dudi ai Dudi teh nyaeta ti majalah atana ti Dharma eta teh carogena ibu Aja Nining nyaeta aksesoris motor anu kiwari aksesoris motor teh aya sebleker didinya teh aya pelek rupi-rupi we dinya teh spion rupi-rupi spesialis tah eta spesialis nyaeta aksesoris motor eta ibu Nining oh ayeuna bener nah anjing ongko panjang tapi saeutik teuing anu teu nyaho nya hayu urang init naonana urang init naonana urang init naonana urang init naonana aduh poho oh hayu urang init dengekeun anjing da gampang aja goblok jeung sia begini aduh ya Allah ya Tuhan kami terima kasih ya Allah ya atas bolongannya aku bisa ngobrol dengan Bapak Tok sia ya Allah prong jangan kekerot nanti capek hei
Naon? Iya, anjing. Yes, yes, yes. Aduh, aing teh yakin zaman now atuh. Hei, naon? Umar kali katung, tungala atung aduh, tungala katung aduh, tungala katung. Cuman ini car kejarkeun. Weh. Aisyah ngomong naon? Samelado alama oi, dicuek sedikit rasa tikotok. Jigana ieu jelema stres. Ngomongna ka mana karep. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi hambamu ini ya Allah dari godaan orang stres ya Allah. Nu aing anjing. Kabina-bina teuing anjing. Nararipu badami si goblok di geuning. Aduh, goblok.